Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Sinti di kelas 12 IPS 5 bade nampilkeun monolog anu judulna ngeunteung. Ih, geus mencengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh. Jerawat. Ini beureum kieu, pencet kitu. Sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi kek. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asapna. Jika cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah, kaluar tina kulumudna ngodeg cahaya nu sumorot ti soca anjeun akang. Nya bener geuning. Jadi panyari karena beungeut kuring. Anu cek batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung sareng halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalah ka nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya bibir jeung buuk jiga nu kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jigana ngalah ka bapa malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omin mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui aya lain ti bapana deui mah nya ti aki kuring cenah eta oge da kuring can kungsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, ka hati ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun kanini aki, ka indung bapa, terus ngemuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun, insyaallah kanyaah kadeudah aranjeun baris dipiara ku kuring. Palungan cinta aranjeun anu ngemuara dina diri kuring moal dikotoran moal digeugeuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hati kuring keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat nu melentung dina ieu pipi. Gerang arandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keur sina ngamalir terus ka anak, ka incu, buyut, bao, terus nepi ka karuhun nu pangjauhna. Pancen kuring bajong sakuatana ga sangkan eta kasucian wahangan cinta ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah. Di jerawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana? Sakitu anu dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.